Arbaun hakun 'ala Allah ala yudkhilahumul jannah. Aya opat anu ieu opat perkara teh jadi hak keur Allah Subhanahu wa taala pikeun teu ngasupkeun ka surga. Intina mah opat perkara ieu Allah nyebatkeun kieu, kami hak ngasupkeun ieu kelompok berhak pikeun henteu ngasupkeun ka surga gitu tah. Opat golongan ieu, opat jalma ieu kieu bahasa Allah teh, kami berhak keur henteu ngasupkeun ieu jalma ka surga. Wala yudhiqahum na'imaha, jeung kami berhak supaya ngajadikeun ieu jalma teh henteu ngarasaan kana kanikmatan surga. Naon atuh saha wae mudminul khamri, anu ngadawamkeun, anu ngabiasakeun nginum khamr. Khamr teh minuman anu matak ngaruksak akal, ngaleungitkeun kana pikiran, minuman keras, miras, apapun namamu pokona. Rek nu diinum, anu disuntik, anu diteureuy, aya pan ayeuna mah kitu. Diusapkeun diusapkeun. Aya nu diseuseup, nu dihirup gitu, aya pan. Gitu. Matak ngaleungitkeun akal ngaruksak eta kalebetkeun kana khamr. Zaman ayeuna mah nya istilahna terkenal teh narkotika teh. Narkotika. Wa akila riba jeung jalma anu ngadahar kana riba. Naon atuh ari riba teh? Wah, panjang babaranana, bahasanana mengenaan riba teh. Can perbedaan pendapat di dalamna. Ngan pada kieu nu namina riba mah eta rupaena sagala sadayana para ulama sepakat haram. Ngan palebah nu kumaha anu riba teh, lamun produk-produk anu kumaha, lamun jasa-jasa anu kumaha, tadi dinya aya perbedaan pendapat. Nganu jelas mah contona kieu lah dina hadis Kangjeng Nabi, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman anu ngalirkeun kana kamanfaatan nu langkung aya tambahna pas pengembalianna teh maka eta riba. Sakeunana kami ngeclok lah eta pare sakarung mah gitu. Ieu can panen gitu. Engke ku saya dibalikeun 2 karungnya. Oh atuh hayu, tah eta teh riba na kitu mah. Gitu. Jadi kumaha lamun nambut sakarung nya ngawihkeun sakarung. Ngalamun urang hayang masihan lalangkungna gitu. Ulah di dinya, maksudna teh ulah dina waktos eta nyieun deui akad anu baru. Gitu. Tah ieu mah ngembalikeun mah kedah sakitu. Ngan ieu teh da kami teh ngarasa katulungan pisan gitu. Tah engke pas hari berikutna, Bu. Pas hari berikutna gitu. Tah ieu mah rek mere gitu. Mere ieu mah. Jadi intina mah henteu dikaitkeun pas awal teh gitu. Henteu dikaitkeun pas awal urang bade nambut geuningan. Tadi teh bade nambut. Nambutnya abdi sakarung engke dibalikeun 2 karung. Tah eta teh riba. Tah. Kejaba lamun teu disyaratkeun di dinya, henteu dikaitkeun pas bade nambut. Pokona mah tos beres urusan ngabalikeun sakarung teh dan nambut lagi sakarung. Tah isukna pagetona masihan tah eta mah sanes riba tah. Nya. Barisang teu kedah dikait-kaitkeun ka anu entos-entos kamari gitu. Cenah ada sama ridho, ya memang baheula ge kitu nu ngaranna riba teh, ridho sama ridho. Tapi masalahna bukan ridho sama ridhona, tapi etana. Sakitu dibayar sakitu, henteu jejeg gitu teh gitu. Lamun aya kaingat nya tadi teh aku carana teh nya ulah henteu kitu. Nya eta lah gitu. Naon namina teh lintah darat, lentah nir gitu, nginjemkeun 1 juta, nah kudu dibalikeun jadi 2 juta, 1,5 juta gitu. Nyapan alitna pan eta gitu. Aya geuningan dulur teh. Ngecloklah pare. Sakarung ke dibalikeun dipulangkeun 2 karung nya. Jadi nu namina pinjaman anu pas ngambalikeunna diuihkeun teh kedah di langkungannya eta teh contoh di antara contoh sederhanana tina riba. Intina mah perkara naon anu kurang bade dilakonan dina terkait eta muamalah eta nya teruskeun we heula kitu. Dari kedah dibahas riba
di naon genre-genrena mah da bakal panjang gitu, panjang. Can ke riba zaman ayeuna anu tos naon merambah dunia bisnis bank teh mah can dina akad-akad anu modern zaman ayeuna gitu. Asuransi teh mah aya naon deui wah seueur lah gitu. Can nu unsur-unsur nu lainna unsur tipuanana unsur judina gitu. Nya pinjaman pinjol dengan seueur nu di ieu nu digurudug ieu ku kantor polisi teu puguh tuh dan teu aya jaminan teu aya naon pan gitu. Teu aya jaminan. Jadi naon jaminanna teh? Jadi jaminanna teh urang teh misalkeun anu nambut kudu ngijinkeun HP urang teh bisa diakses ku itu. Jadi eusi dinu HP urang teh apaleun itu teh. Matak teu aya jaminan teh pan gitu. Tadi antara teh naon dimanfaatkeun. Tanalika engke urang teu naon saumpamana gitu si peminjamna teh telat mayarna teh tah itu teh geus boga kontak dinu HP urang teh ya gitu. Engkena teh kumaha dikiriman bahasa-bahasa diwibirang ka kontak dulurna teh ya gitu. Ka kontak nu aya di dieu teh ya gitu. Ku bahasa-bahasa anu seolah-olah jadi ieu gitu. Beda gitu tinu hawa nafsu eta dina gitu. Matak sautak-sautik ulah eta teh lah gitu utak-atik teh. Pinjol pinjol pinjol. Tungtungna tengke teh keur ieu teh keur ngalunasan deui da ditatagih wae pinjam deui ka pinjol nu lain gitu. Nu ieu ditagih deui teu kabayar pinjam deui ka nu lain. Geri lobang tutup lobang teh ya. Sareng naon deui wa aklu malil yatim bighairi hak jalma anu ngadahar kana harta yatim, harta anak yatim bighairi hak kalayan lain hakna, kalayan cara anu henteu hak. Itu nah ku cara rek di naon lamun manehanana sebagai wali yatim saumpamana kitu, sebagai wali yatim anu kaamanatan gitu. Keur ngurus anak yatim pan yatim teh kadang-kadang boga hakna gitu. Ulah kalah ka dioloan gitu, ku cara nu teu bener gitu. Digorogotan ku ngurus yatim nanti. Dina abad ayeuna cara anu modernana dieksploitasi si anak yatim teh. Dikumpulkeun ku manehanana, ditempatkeun di asrama, didata ku manehanana. Dijual enjieun ieuna teh naon proposalna teh kitu nya gitu. Datang tah bantosanana nu dibikeun ka anak yatim mah keur sabaraha gitu. Tawa kadang-kadang hoyong nganyun data anak yatim gitu. Kekurang anak yatim na teh anak sorangan diasupkeun gitu anak yatim. Pan aya anu kitu teh gitu. Eta teh pagawean anu tercela. Jadi nuang kana anak yatim, geus puguh atuh anak yatim. Eueuh bapaan gitu. Kecuali anak yatimna anu beunghar gitu. Aya kitu anak yatim anu beunghar? Aya. Saumpamana yatimna tadi-tadina teh anak konglomerat. Indung atawa bapana atawa indung bapana maot tapi ninggalkeun warisan anu wah seueur pisan. Naon deui wal aqudil walidain. Sadang nu terakhir tah opat jalma anu ku Allah nyatakeun berhak teu ngasupkeun ka surga teh nyata jalma anu nganyanyeri ka ibu ramana, ka kolotna. Kan agama urang mah sangat memperhatikan ya akhlak nu bener ka kolot teh. Wabil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah parantos mutuskeun naon rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi ngajadikeun parentah ka umat manusia ulah nyembah kajaba ka Allah. Jeung kudu migawe hade, kudu gawe hade ka ibu rama. Ieu opatah anu Allah nganyatakeun Allah berhak ngajadikeun ieu jalma lain ahli surga, bahkan moal dibere ngasaan, bahkan ambe-ambeuna oge moal dibere. Jalma anu khomer, tukang nginum khomer, anu tukang ngadahar riba, anu tukang ngadahar harta anak yatim ku cara anu teu bener. Maksudna lamun memang dipasrahan mah ku anak yatimna atawa sebagai upah ngurusna teu nanaon gitu. Ngan leuwih ti dinya mah gitu. Eta tos cara anu teu bener. Oge nyata jalma anu nganyeri ka